Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuring Jawa Siti Aisyah kelas 10 bahasa di dieu kuring bade ngawawancara Ramana anu namina Pateguh. Mohon, Ngawangum pangaruh COVID-19. mohon. Sabahaya naon COVID-19 ieu teh, Pak? Waduh, COVID-19 teh virus sangat bahaya, bahaya karena kesehatan rakyat Indonesia. Dampak jeung efekna aduh dirasakan sampai ayeuna teh sangat bahaya. Seueur anu jadi korban. Di mana pertama kalina aya COVID-19 ieu teh? Cek berita mah COVID-19 teh mimiti ayana teh di negara Cina di Wuhan namun teu salah gitu. Iraha bakal diayakeun vaksin kanggo COVID-19 ieu teh, Pak? Vaksin COVID-19 teh bade diimunisasi ke rakyat Indonesia teh tos diayakeun ayana teh tos gelombang kedua dimimitian ku kepala negara. Jadi tos diayakeun tinggal urangna nunggu giliran iraha nampi imunisasi COVID teh. Amargi jumlah vaksin nu diayakeun di negara teh teu seimbang jeung jumlah penduduk nu arek imunisasi. Kunaon beut diayakeun vaksin? Diayakeun vaksin teh ameh rakyat Indonesia teh boga daya tahan tubuh imun nu tinggi, jadi teu gampang kuserang beberapa penyakit terutami COVID-19. Saha nu pertama kali nu tos disuntik vaksin? Anu tos disuntik vaksin teh mimitina ge para sukarelawan. Sukarelawan teh tos beres jeung hasilna teh nurut berita teh sae, teu aya dampak nu membahayakan karena kesehatan. Dan nu resmina mah Bapak Presiden nu kamari nu abdi tingali kana berita teh Bapak Presiden Jokowi. Kudu kumaha urang ame teu katularan COVID-19 eta? Ameh teu ketularan abdi mah kudu menjaga kesehatan, kebersihan. Bab corona teh amun ditingali kana kata-kata teh kotor, jorok jeung najis. Corona teh jadi urang teh kudu bersih karena jaga kesehatan, terutami nu digembor-gemborkan pemerintah teh kedah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak jeung mempertahankan daya tahan tubuh pribadi masing-masing. Mun sakitu wawancara abdi kanggo Bapak. Mohon maaf apabila anu lepat, mohon dimaafkeun. Nami belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.